Daruda. Capoy ayeuna yeuh. Jika mirek jajanan di jalan Braga. Sareng tengah ratusan sok jajan ka dieu. Oke, geus kami ngadatangan heula tuh tukang es krim anu rame pisan heueuh di Braga aing ngata. Buat orang Bandung geus kami can pernah nyobaan es krim ieu barudak kuat kapinuh pisan yang mangantrina ge. Hargana teh mung 20 ribuan teh maliban rasa green tea. Barang diletak teh alas ya mendingan aki barudak. Pantesan we rame atuh ada 20 ribu ge wangi masih es krim teh padat tapi lembut kitu sih rasana teh. Aduh kan ya teh mendingan pisan. Sabulan nate tukang pentol bakso urat cenah teh. Lieu teh dicampur hargana teh mung 5 ribuan. Dipakekeun bumbu garingna bumbu kacang heuh. Ijik mah 50 juta kali barudak kitu mendingan angan teh. Ya mang siap-siap geus kami dahar jeung dadan ya si mang jeung nu kana jeung pamajikanana. Maju seuntik ke tukang bilor cenah teh. Modeul teh seporsi hargana teh mung 5 ribuan. Barang dibololokeun teh alas siam dilemut pisan. Jejer liasina teh wawaduk. Teh mendingan pisan. Nu seuntik ke tukang tahu bulat cenah teh. Modeul teh seporsi hargana